pawayangan tanda keabadian cinta, tanda kesetiaan cinta dua insan anu nastiti. Ramasita ditulis ku para wali, direka ku para pujangga, diabadikan di hati jadi tanda kesetiaan cinta. Melunduk kaibunan tegedak keanginan telaas oge kahujanan cinta Ramasita teteh nastiti kahiji jatuh perang. Ramasita cinta na abadi najan kahalangan jungkrang, najan kahalangan sagara anu sakitu legana. Cinta na Ramasita telaas kahujanan tegedak keanginan. Ieu sajarah cekatan tina pawayangan, mungkin apa nerat tina kehidupan hidup panganten duaan anu reka jatuh geragi juga lumaku gera lumampah hidup ngambah sagara rumah tangga sok sanajan loba hewagan tinggi nepi kana kabagjaan. Kasih Gunggelis ide cinta nasik juga cinta Ramasita. Anak jimat awaking ke antos rasa gedap urang laksanakeun ieu dina tarian rapa dak
hatur nuhun keprok sadayana. Anak kimat awaking urang melaksanakan dina tarian rampak suung rampak kena alah ampun urang hitungan heula 1 2 3 goyang bersama yo asik apa bebay aduh ampun war atur nuhun sadu pada ngawur ya Allah aduh ampun yang dibelakuk ya semua kena ya Maya